memeh urang ngabahas materi pengajian urang aya nu mohon doa Fatihah darwi 20 genep Safar di bulan Safar aya Rebo Wekasan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tanggal hiji menurut hisab qot'i. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, malam 12. Di mana Ba'dul Arifin ngajelaskeun tentang Arbi'ail akhir bo akhir min syahri Safar dina bulan Safar. Rebo akhir disebutna Rebo Wekasan. Wekasan iku bahasa Jawa. La Sunda mah Rebo akhir. Wong Jawa iku ngucapaken wekasan. Ya pada bae ge. Lah iya. Akhir iku bahasa Arab. Dipake ku urang Sunda Rebo akhir. Jadi Sunda mah ke Arab-Araban. Iya. Rebo akhir, Rebo akhir mah bahasa Arab sebenarnya atau bahasa Raja Pahad. Warima Raja Salman. Orang Jawa mah aslinya nama Rebo Wekasan dina bulan Safar. Zakara ba'dul arifin min ahli al-kashf wa tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 min al-baliyat. Cik ba'dul arifin wali Ba'dul arifina anu min ahlil kasyf wa tamkin, ahli kasyaf bangsa Muhammadiyah, Persib, Wahabi moal percayaeun kaje urang we anu percaya cik ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun sekaligus 320.000 balai diturunkeunana wa kullu dzalik fil yaumil arbi'ail akhir min syahri Safar. Diturunkeunana dina poe Rebo akhir bulan Safar. Nah, bulan ieu Rebo isuk. Jadi sekaligus sataun teh diturunkeunana dia poe Rebo. Tak kejadian gempa Lombok. Eta teh Rebo itu geus dicatet bahkan memehna ngan diturunkeunna nah catetanana mah meh urang aya meh dunya aya ngan diturunkeun ka langit pertamana tek dina Rebo. Kejadian tsunami Palu, angin beliun, banjir Lampung, Palembang dan lain sebagainya. Terakhir kapal can aya kuari kapalna barodo neangan kapal sakitu gedena can kapanggih keneh bae disakolakeun ku disakolakeunana tuh di dapur kula buba kapal anak kula loba jasa tah nu Garuda aya nu Lion aya macam-macam ngan mesinan da mah tah ieu balai komo teh mah anu haju dititah balik ku pamajikanana eta ge balai keneh diusir mana geus boga anak 5 genep diusir ku sebab teu digawe-gawe salakina hayang ti penting dong digawena teu beres atuh jak pamajikanana digawe embung tanimbung aing ngagawean hayang wah teu beres diusir eta ge balai ke loba balai masyaallah aya anu haju nyandung ka nyahoan eta ge balai tsunami unggal poe dicarekan bae
ngan salakina we lah yang kajen dicarekan ge asal bisa gilir we belum teu urangnya. Kajen we carekan ge nu penting we gilir we pokona we saker. Aya jelema anu ngurusan hulu leutik bae. Atuh hulu gede mah teu diurusan. Oh masalah. Bermasalah nami jadi akhirat bermasalah. Atuh payakunu zalikal yaum ashaba ayyam sunnah. Perbo dina setiap bulan Safar teh rebon paling berat poe eta. Geus aya carana tapi khusus ka para arifin. Salat disebut salat terbawa kasa. Di Garut Kresek zaman guru-gula dengan imam berjamaah. Cilember baheula Bandung ajengan Saifuddin almarhum. Di Cililin baheula Babus Salam terus ke Gunung Halu. Di Cililin kebelah ditu terus aya ngaran lembur Gunung Halu. Jorenya aya Gunung Halu. Jadi eta tapi eleh ku pangodokan. Pangodokan ranking hiji tah mah. Kobet tah eta. Lembur Gunung Halu mah rada deres keneh Gunung Halu. Rada deres keneh eta mah. Pager Ageng rada deres keneh, teh Cihaur Beuti Tasik Balasik keneh. Tapi lamun geus pangodokan kobet ya Allah. Atuh dikodok haju dikobet tetep teu beres mantap atuh. Haju ka ditu na lembur delan ya Allah. Atuh bau delan. Teu beres teh nyeun lembur tah. Ganti ku urang pangodokan citi. Delan citi atuh delan mah delan we. Aya teh pas kitu lembur. Ya Allah. Oh masalah tah lembur ieu. Aya jelema lemburna di lembur delan teu bisa ngit. Aya jelema pinter deui jadi lemburna mah delan tapi nya seungit nya pinter. Aya jelema di lembur pondok. Atuh sabalikna tawa. Atuh nya bentek. Nya odob atuh hese. Leuy mah 320 balai, 320.000. Sekaligus. Lamun aya nu pernah diijazahan salat terbawa kasan 4 rakaat. Unggal rakaat bada Fatihah macana 17. Inna a'tayna surat Qul 5 muawwidzatain sabalik ulama ke tahiyat awal. Tapi lu teu diijazahan ulah. Lu pernah diijazahan bid'ah. Urang guari kumacana ulah. Serahkeun kanu geus diijazahan. Nyana ngadoa khusus. Cenah di perumahan aya ulah milu. Mun ku urang diulah-ulah antepkeun bae keuna sadaekna nyana urang mah milu ulah. Gitu non ngaganggu ulah. Jitu kieu cenah teu diulah kitu mah kami mah ngeunaheun ieu Allahor ge teu diulah-ulah kami mah henteu. Duha ge nu dititah kami henteu komo ieu. Kami geus jaho saudara. Salat mah diulah-ulah teh heheotan. Lamun dahar tadi ulah-ulah demo. Salat mah boro-boro urang nu sehat ditah ulah dahar atuh nu cager we nu cager boro-boro nu cager kitu urang ditah ulah dahar nu gering we nu gering kencing manis ditah ulah ngadahar sangu geus bae ngadaharna kentang paling jago saminggu nyana sorangan kunaon ieu ganti di ka sangu leuleus segala teh pan gering lah kajian gering ge paeh bae sadarnya da gitu. Sakitu ge boga penyakit kencing manis. Aya jelema boga darah tinggi, ngadeng ngambil sate, ulah teh darah tinggi. Tah. Ulah-ulah ti baheula terus bae gering cenah. Ngadahar bae. Aya jelema
darah tinggi tita ulah ngadahar kadu sakali ngadahar dua teu bisa udang deui harita teh teu bisa udang deui langsung pakaianna diganti dia make putih-putih tah eta nu gering ge dilarang hese kumaha cageut bab dahar jeung nginum mah kos kitu tapi bab ibadah mah teu kudu dilarang cenah kieu moal geus menyatakan di atas materai. Pohara tahu jalu aja. Nggak dia keur carita ulah geus bidah. Lamun teu boga ijazah ulah aya di perumahan-perumahan misalna ngayakeun ulah milu. Guys, urang mah nyerahkeun ka ahlina bae. Sebab salat urang mah teu yakos kieu. Beres salat ngadoa. Nah, mun haju salat ngadua hafizahullahu bikarami min jamil balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum wa lam yahum hawlahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sunnah sahajalma anu salat seperti tadi 4 rakaat dijaga ku Allah dina seluruh cocoban nu tadi diturunkeun anu diturunkeun sataun moal kakenaan ku coba dina taun eta tepi ka akhir tahun doana ye pernah di fotokopi teh anu pernah fotokopi nu boga keneh deuleu bisa dibere ka naon ngaranna tatangga teu kaburu kula fotokopi geus husnuzon araya keneh fotokopi cek bapak-bapak di mana karanya nenden talar henteu panaju poho Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal ya aziz dzallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayyidil hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawm ما ينزل فيه يا كافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tah doana eta nu aya keneh fotokopi na di imah perbanyak bere tetangga-tetangga jang engke mulai ngadoa malam Rabu terapkeun ba'da subuh ge ngadoa ke waktu duha urang mah salat duha bae haju ngadoa nu eta ke ba'dul arifin salat khusus nyana ngadoa aya azimahna disebut azimah salalim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun terus sampai ka 7 tulislah make segi opat qauluhul haqqu qauluhul Jibril Mikail Israfil tah di tengahna ke ayat langsung tulis cara nulisna ba'da subuh ulah robah deui maca sholawat heula 3 kali assalatu wassalamu ba'da lima fil mina alaika wa alihi ya sayyidi ya rasul agithni sayang bisa 3 kali terus maca sholawat anu adrikni salat adrikni beres eta terus maca bismillah 9 kali ulah napas karak tulis beres tulis terus kacaikeun sumur misalnya terus ka naon ngaran baheula mah di sadesa sumur teh hiji kadinya bae ke kabeh nyokot kuari mah masing-masing imam boga sumur geus kabah ka mana supaya kainum kapandian jeung sajabana rebo isuk anu deuk ka ladang nu deuk ka pasar ka kantor deuk ka berbagai tempat harus dituju ya kegiatan-kegiatan urang ulah waka berangkat mun memeh nginum cai salali minimal nginum tiap-tiap lembur kiai-kiai ustad nyararieun menta cai di Garut mah make dupi
dupi teh lamun di urang mah tang-tang angin dijieun tina daun awi. Nah desian beas taju digodog jadi bentukna engke kos kupat ngan nya nama juruna tilu disebutna dupi. Nah bisa tawali jadi dupi teh dufi al bala jadi penolakan bala. Insyaallah nginum cai eta haju ngadahar dupi 5 moal nyeri beteng insyaallah. Cina kiai di urang mah dupi teh mah Garut, Tasik, Bandung tah mah dupi mah bahasa dupi mah tah Garut, Bandung, Tasik, Ciamis dupi ngaranna. Di urang mah kupat, oh masalah ganti ku urang. Kupat. Kupat kan rada gede. Abe hiji ge sedang gitu tah. Bacang oh masalah, asal bacangna di gerona tendenan daging hayam. Abe ulah hese gitu maksudna. Cina kieu nu kitu mah age roti oh masalah. Roti lupatna ka uduk-uduk deui bae. Tah ieu ngaranna dupi. Tebak sakadar tambahna ti para guru make dupi kupat-kupat aslina mah cai salalim. Nah anu aya salamun dina Al-Qur'an dihijikeun ngan make rumus tadi. Nulisna ba'da subuh ulah ngomong heula nanaon mun bisa ulah robah ti pangimbaran mun sanajan robah ulah ngomong nanaon heula maca sholawat istighosah tilu maca sholawat adrik tilu maca bismillah karak tulis tah kos kitu insyaallah. Loba jelema nu teu percaya ka hal-hal gaib kos kieu moal percaya jelema nu teu dibukakeun hijab mah. Sebab urang mah seuneu kadeuleu seuneu, banjir kadeuleu banjir, taneuh kadeuleu taneuh. Urang matana mata nu ieu. Sebab roh nu wauh ka Allah begitu diasupkeun ka awak jadi teu wauh ka Allah. Buktina loba kafirin, musyrikin, munafikin. Urang mah sakieu mah alhamdulillah. Aya wauh jasa henteu ngan cenah. Cenah ge tapi haju dikuatan make tauhid alhamdulillah. Ngan jadi urang mah kuari ka Allah semu wauh, ka dunia semu dulu wauh. Sebab kadeuleuna beuratan keneh ka dunia. Eta ge sarua basi ka hijab keneh. Tah, bagi jelema nu ka hijab moal percayaeun ka ba'dul arifin, ka wali-wali Allah. Urang nyebutkan Tuhan Syekh Abdul Qadir nya nama ngajebian, urang nyebutkan Imam Syafi'i nya nama ngajebian, urang nyebutkan madzhabul arba'ah aulia Allah nya nama nyeungseuikeun ka urang cukup Kangjeng Nabi teu dibaca keistimewaan para sahabat anu dibukakeun hijab ku Gusti Allah nya nama real zahir syariat. Masalah datang ka dinya. Emang kumaha kitu contohna kiai jelema nu dibukakeun hijab. Contoh urang nu sok didongengkeun ari Isra Mi'raj ku Ki Fudoli. Tapi cenah pan teu inget bae atuh nyanana niatna henteu maksud dongeng beneran. Naon tuh? Lah malu bejak. Sarua si eta ge maca kutub roban. Padahal Tuhan Syekh teh meurepan we naon sia. Aduh Gusti. Siti Masitoh teh dongeng panjangna. Dongengna panjang. Kasimpulanna maladeg dibuluh di kulub lantaran iman ka Allah, teu iman ka Firaun. Nyana nyembunyikan iman di tengah-tengah manusia biadab ngaku pangeran kanyahoan ku tukang sisirna. Panggillah ganjang jari tanah
gancang caritana dipanggil saya ngasih panggil diinterogasi di sidang bener ngaku pangeran teh Allah kita sujud ka Firaun embung ya putusan akhir kulub boga anakna hiji sasapihan nomor ka hiji nu bisa lempang nomor ka hiji nu diayes keneh salakina panggil jelema tonton atuh jelema nonton Siti Masito sekeluarga dek di kulub ribuan manusia nonton pengkuluban kulubanisasi mana ya aing bener nyawan teh sabodo sia lah aing sakolah henteu aja lah akhirna nunggeus digebrakeun 40 peting cai geus kagolotrok ya Allah ya Rabb dihadirkeun Siti Masitoh nu ti heula dikulub anakna nu meujeuhna nyusu keneh maksudna supaya ieu pindah iman ka Firaun mangeranana begitu dicoplokeun kitu tah aju diasupkeun ka seuneu Siti Masitoh kan manusia biasa cerik sanggeusna cerik mikiran duh anak korban dikulub lah aing moal kudu dikulub hampir Siti Masitoh masa anak aing dikulub nu kadua anakna ieu nu keur lulumpatan hajub salaki aing terakhir kudu korban kabehan pertimbangan di jero hatena ngaranna ge manusia biasa lah sana ieu manya kudu korban kabehan lah aing secara zahir mah deuk ibadah deuk iman bulak-balik mah nya tapi ja pangeran mah Allah lain Firaun keur beujana kitu-kitu pan anakna nu keur dikulub teh hudang kumaha coba ibu ulah mikiran pindah agama atuh kabeh kan kaget ibu hayu ka dieu hayu kaget kan ibuna Firaun ge kaget teu kabeh kaget hayu geura ka dieu dikulub teu panas ternyata cai nu kadeulna panas barang kula geus ka jero ternyata tiis jeung deui di jero cai teh ternyata aya sorga ibu Masya Allah Karim ulah milu ka raja Firaun kulub kaget ibu anu tadina pertimbangan Firaun pangeran Firaun Allah Firaun hampir maksudna nyalametkeun anak nu kadua paman salaki dirina tapi anakna ya Allah bu ulah mikiran kos kitu nyahoeun teh ka hate ibuna talia ummi kadieu geura lamun teh mah ibu kita dikulub geus pasrah ka Gusti Allah teu panas ieu abdi buktina hirup dikulub hirup abdi dikulub ieu haju di jero cai aya sorga Allah ibu lamun nyaho di jero cai panas cak dedeleuan ieu ternyata tiis karasana jeung aya sorga kabehan jelema hayang dikulub ka jeung kumaha ge kunaon eta dibukakeun hijab ku Gusti Allah orok ai sieu mah pantereh pae ge masih keneh kandel hijab atuh kandel ja kredit terus bae pan ge siaga ka dieu make motor kreditan tarolol eta kan kan diarana teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah barang haram teh masih keneh bae demi kepentingan duniawi ya Allah ya Rabb hayang menikmati dunia urang mah ya Allah ya Rabb orok dikulub dibukakeun hijab Masya Allah sorga nu kadeuleu tiis ibu tiis ngahaneng keneh ibuna teh manya-manyaan keneh bae manya-manyaan keneh bae ibu ulah make jeung bimbang ya ummi bahasana panjang ngadakwahan emakna kabeh ngararom naringali narongton aneh sakitu cai ngagolotrok 40 peting tapi teu panasin ta budak ngomong capetang nyaritakeun lain alam nyaritakeun alam nu itu nu urang kuaringan dongeng-dongeng doang nya mah karasa
urang ku hari dongeng aya kubur, aya jembatan Siratal Mustaqim, aya mizan, aya akhirat, nya mah ngarasa. Dah, eta lah jelema nu dibukakeun hijab. Atuh ibuna teh tambah keyakinan. Ieu ibu nu tatadina reib syak didakwahan ku orok lantaran orok boga rasa pinuh keyakinan. Allah langsung diangkat digujubarkeun. Ret cek ibuna mun nyaho masyarakat kang ngeunahan di kulub geus caya harayang jelema di kulub. Salakina anakna kabeh sakeluarga kan di kulub secara mata kasat mata zahir kekerepengan nyeri padahal nyana keur nikmat aya di surga Firdaus. Eta didakwahan ku orok kuari jelema ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir. Begitu ngagarong wabeh beunang Tuan Syekh Abdul Qadir teu rek digarong jelema hina susah. Boga naon si eta tuh cak garong. Lah jelema kos kitu ieu di mana maneh? Di anu ka dieu sa milu. Lah teu pila jelema milu. Sekali dua kali tanya, ya kula tanya, minta nya mah minta ditanya. Urang mah pan lamun digarong lumpat. Tuan saya mah minta tanya, begitu ditanya, emang boga naon dia? Hei, urang pandai gelang meureun ieu mah. Moal naon dia? Dibukakeun bajuna. Ieu ti emak kula cenah ieu di kaput aya duitan tadi di 40 dinar. Beuh, uang emas bohong dia. Sok ngabohong, leutik-leutik ngebohong dia. Tinggalkan aya deui nu nanya dia mau naon duit ti emak kula can sakena teh dah sia mau 40 dinar bohong tapi eta nyana laporan ka ditu ka bosna bos ya budak bos minta ditanya ajo tanya mau naon cenah mau duit 40 dinar masa budak cilehan kitu mau duit 40 dinar heran panggil ka dia panggil ku bosna. Sadia. Atuh garong kana ge. Manya garong. Ente saha sih? Tama LGBT. Palu tama. Ya Allah, ya Rabb. Nah, sadia. Abdi Abdul Qadir. Urang mana? Jalan. Ke mana dia? Di pesantren. Pesantren ke mana? Itu. Jeung sadia ieu jeung rombongan gas bodoh siapa urusan eta mah siapa naon poho bae sia dia mau naon dasar lain asli meureun nya ieu timbang kula cenah ieu waduh itu separit 40 dinar ah coba bukakan buka ja bener aing mah lain masalah duitna tapi dia masalah ngakuna saumur aing jadi garong can orang jelema teu melarikan diri datang ka dipejit ku aing saumur aing jadi garong can orang aya jelema nu menta ditanya saumur jadi garong can pernah aya jelema terang-terangan kakarak dia Qadir seperti eta lah naon sia rahasia nu mantak dia ngaku hiji amanat makula teu meunang ngabohong dua ulah aya kasieun sebab umur mah cenah geus diatur ku Gusti Allah ku ayana kitu kula sieun jasa ngabohong leuwih ngabohong ka Gusti Allah ka pada makhluk ka jelema ulah ngabohong ceurik Raja Garong cerik didalekeun ku anak buat komandan urang menyeng. Campur bahasa Tangerang menyeng. Menyeng mah bahasa dieu pantah mah tuh. Ya ka Uni Sopietan lah. Komandan urang menyeng cek kita. Urang Bandung mal ngartieun menyeng. Tah mah khususon tah mah bahasa Tangerang menyeng. Di dari ketan buka behat bos kunaon bos masih ingser kang keneh bae tenang bos ya serahkeun ka dieu ye sapira budak lain kitu dia tolol dia ka anak buahna
budak bae teu daekeun ngabohong nasihati ibuna komoh ngabohong ka Gusti Allah ai dia hirup ngabohong bae leuwih ti ngabohong dia mah nakal maksiat ka Gusti Allah geus detik ieu aing deuk tuturkeun budak ieu nya ka mana nya nama santren edek milu aing tobat los daharan dia tah harta jakna atuh bos tobat atuh kula ge milu tobat embung menyat bos ka surga kami ka neraka aya dia rek milu mah ayo milu jeung aing milu diserah-serahkeun deui harta ka penjahat ka pedagang jeung gideg beta budak saha da si bida hebat amat nasehatna berangkat milu eta kapan 12 garong jadi wali kabeh Aisyah kiai jadi garong ya Allah ya Rabbi atuh komo pedagang mah leuwih ti heula jadi garongna hakan-hakan dibalikeun ku Gusti Allah masya Allah kan naon ieu maksudna lamun tadi budak leutik nganasehatan ibuna nurut sebabnya geus boga rasa lamun tadi garong dinasehatan ku Tuan Syekh Abdul Qadir nurut lantaran Tuan Syekh geus boga rasa manusia dinasehatan kupa pada manusia nucan karasa moal gideg-gideg acan paling jadi tontonan hebat tak kiai bisaan tak kiai cakep tak kiai geus we sakitu engke lagi ka ditu euy nonton kiai lain ngaji ka ditu lagi tuh kan sebab can boga rasa geus sakitu satungtung banehanana ngeunaheun didengekeunana henteu ka sisi ka gigir didengekeun menang 2 detik 3 detik menit selesai sebab teu boga rasa dinasehatan kudu teu boga rasa ngadu ilmiah bisa nge kos kitu mah saya teh nyaritakeun kitu dalil aing ge bisa saya teh nyaritakeun aing ge bisa kos kitu mah ngadu tapi dinasehatan kudu geus boga rasa lain dalil langsung nyulusup ke jero hate saha bae pemerintah jawara petani pedagang kiai lain dalil tapi kesejukan batin masya Allah nasehatan kurang pemajikan mal bisa dikeun ke ahli batin sekali 2 kali 3 kali nyana ngaji 4 kali ngagrokeun salakina kakak deka asa nangeunaheun ka surga ieu teu kudu hese-hese capek caker naon bisi kakak dek minat nyandung dira nyandung ulah hayang jasa dicadung asana ka surga dareukeut jasa tah eta nasihat ahli batin beda itu kos kitu nasehatan make dalil Al-Qur'an pangkihu rajit pangkihu tetep bae teu bisa tapi dinasehatan ku ahli batin mah tuh ka lamun geus nyandung 1 2 ka 3 mun geus 3 4 ka asian ditahan bae kunaon gitu sakalian rajit otak kakak siang ngamimitian kita ngamimitian ka aing teh nyaho sia. Ye, atuh rahasia tah mah. Ya Allah. Beda batin. Terus kitu. Nah, ye ba'dul arifin. Dek percaya dek henteu tah mah Allah nu ngabukakeun. Urang makan kuari alhamdulillah. Percaya ke para ulama, percaya ke para aulia Allah. Tanu mercayakeun ka para aulia Allah dangsa nang Allah meureun urang teh dek digolongkeun jeung wali. Dek dihijikeun jeung wali mata urang percaya ge. Di wa adnan nasib atas tasdiq wa taslim. Panghandapna bagian kewalian atas tasdiq wa taslim li ahli. Ngabenerkeun oh. Tuhan Syekh mah teu dahar teu nginum ge kuat abdi mah teu kuat percaya. Para aulia itisah pohara jasanya nama ibadahna keyakinanana abdi mah teu kuat tapi percaya ya putrana Tuan Maulana Hasanuddin oge Maulana Yusuf Maulana Mansur harare bat boro-boro Maulana Hasanuddin jeung Maulana Yusuf Syekh Mansur nage bisa napak sancang percaya abdi teh jauh teuing teh mah tuh guru-guru urang nu kamari ieu ya Allah ya Rabbi percaya eta sakitu ge urang geus kasupkeun wali percaya doang kajeun teu mere ge wali bae misalna aya jelema teu mere aing mah wali bae tetep geus ulah mere lah geus ukuna
penting jadi wali guys. Geus kewa ku haol tanu teu mere teh panggembula geura ge. Masalah. Masalah emang yang nyadiakeun jana ieu. Beneran ieu mah kula lain lalagaan geus nu kieu nyinggung lain nyinggung kasinggung doang tah mah. Masalah. Tuh. Geus batak ulah ngabejaan batur anu teu pernah ka dieu beusi salah. Engke komo boga jelema teu ngarti mah. Enon emang haul sa, tuan saya. Dah. Teu percaya aing mah. Kan sieun engke ngajawab salah teu ngajawab salah. Ulah ieu mah urusan kan batin. Urusan batin tah mah urusan batin mah hese atuh kos urang bogoh ka hiji awewe. Nu kapanggih ke babaturan jeung babaturan eta sa pamajikan. Pamajikan sia ngaca sia kasep ai pamajikan sia. Jieu atuh ai patali batin aing mah. Itu batin mah batin bae nya hideung nya beke ai sia kasep. Nenangan deui atuh aing asana teu ridho sebagai babaturanana. Ye, orangnya ora pira tapi rasane wede. Atuh siapa si aing mah ai atuh. Teu rasa aing lain deui. Masyaallah coba aing neuleuh pamajikan sia. Barang di deuleuh jahe pamajikan sia ka deuleuh kumaha aing mah geulis bandingkeun coba aya. Bandingkeun naonna? Akhlak. Barang dideuleukeun isuk-isuk kudu mentah heula. Kopi neng. Angel teh ge kaya. Teu hiji 0 sia jeung aing. Aing mah memeh hudang kopi geus aya. Je, aing hudang, duh can mandi-mandi acan. Aing mah malah aing mah memeh mandi ngopi heula. Je pamajikan aing geus nyadiakeun. Masyaallah hiji 0 sia teh. Sia mah kudu nitah heula make urat teh mah teu. Berarti kan akhlakna luar biasa. Tuh. Beres mandi. Sia kebelah mah teh sadangdan heula. Aing mah dibawakeun baju ku pamajikan. Peka make di mana ya? Nu ieu apa nu ieu kaosna segala sampingna. Wonge ora pira. Tapi servise beh. Encan ngurutan, pamajikan sia nu geulis daekeun ngurutan. Putu daekeun makana. Aing mah nitah teu nitah di urutan bae. Ieu pamajikan aing mah. Ngan aju ka dieu coba ka beuteung terusan. Nu kebelna mah di dieu ngurutan di beuteung. Takkan kapitan. Heuh sia boga pamajikan hebat aing mah boga geulis dong makan hati nu geulis mah. Aing mah jangan ngeunaheun jeung hebatna aing mah deuk ka mamana ge aing mah teu berat ku pamajikan. Sia mah berat kan? Heuh aing mah berat. Ya aing mah moal. Mantak sia moal kunaon? Atuh sanu daekeun ka pamajikan aing. Aman aing mah. Hees teh dikunci ge lawangna sanu daekeun. Ngeunaheun aing mah boga pamajikan teh. Matak aing mah geus boga sorga. Di dunia ge, di dunia keneh. Leh sia. Teu baja teu ngeunaheun di deuleuna doang teu ngeunaheun ge. Kadang-kadang aing mah ditutupan make beungeut artis. Nah, ieu mah balikeun deui ngingetan rebo isuk. Urang mah kabeh percaya penuh. Geus carita tadi orok geus dibukakeun hijab mah seuneu teu kadeuleuskeun. Kanjeng Nabi Ibrahim mah komo tah mah. Geus lamun dongeng eta atuh tah mah leuwih luhur deui tah mah nabi. Atuh, kadeuleuna ku kasat mata. Nagebrah kapan? Dibandring, dijepretkeun, sak, brak. Cek Raja Namrud. Ternyata awas ya seuneu cek Gusti Allah. Kuni badda wassalaman ala Ibrahim. Padahal teu kudu ngomong kitu Gusti Allah betah jangan contoh urang we. Datang ke jero Kanjeng Nabi Ibrahim kaget. Seuneu tiis seuneu. Kunyana dicekal ome di ome kieu. Hei. Seuneu sia ka tiis. Seuneu tiis. Masya Allah. Kunaon eta? Dibukakeun hijab. Urang kan ieu kuari kasihir ngaranna ku kemewahan dunia. Kemewahan dunia teh sihir. Mantek lamun haju aya kiai, lepas si ka kiaianana. Kasihir teh kiai. Kudu hayu bae urang ngararaji ibadah ka Gusti Allah. Masya Allah kasihir ku dunia. Batur baparanti na kasihir teh urang mah tukang ngaji, tukang ibadah teh kudu geus urang. Ke balik nyolok
beres nyolok dulu di imah lah selesai tuh iyalah rebo kasan rebo isuk memeh ka mamana nyieun salalim bagi aya di lembur menta mu bisa nyieun sakitu kula ngingetan ngelian masyaallah kali teu karasa asal geus rebo wekasan berarti kan eta rebo akhir sapar poe Kemis Jumat tanggal 1 Maulid lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cenah kieu lobana sabaraha mun bisa sapeting 4444 dah ambona kadage ku kabehan beuna eungap dia da satu lamun teu bisa sapoe pasa minggu 4444 eta bae geus gawe ja mau kolot bah gawe tani jaga lahan ka pabrik jaga moal ditarima sanajan sugih neangan urang Lampung simba jamal daek simba ge boga deuleuran atuh ya naon kolot-kolot kos kitu nah maningan maca sholawat urang ka ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasiu min kulli muslimin mukallafin muqtarin sah tapi sahna bimana la yajibu diatur kurang ahli usul fikih urang terima beres panjang lah yang urang nyaritakeun di usul fikih bahasa soheh bahasa fasih bahasa yang bagi panjang dongeng bahasa yang bagi tertuju ka mana kumaha sia kalam ieu ge bahasa yasihu bimakna wala yajib setiap muslim mukallaf anu geus boga pilihan ngamankeun kafir harobi hiji sah-sah bae ulah aya keributan atawa lain hiji loba ngan mahsur adadin mahsur aya 100 200 1000 ngaranna adadin mahsur seperti sakampung adadin mahsur tah eta menang diamankeun walaupun harobi komo di urang mah kafirna musta'ab ulah aya huru-hara ulah aya keributan damai sah tapi teu wajib padahal kafir harobi bahkan ku urang teh wajib dipaehan urang perang tapi ketika teu aya huru-hara model di urang amankeun eueuh salah padahal kafir harobi saurang atau 10 100 1000 ge eueuh salah amankeun tapi lamun tertawan mah tawanan perang lain beda tawanan perang mah sebab nyana ngayakeun gerakan-gerakan anti Islam anu nyana siap ngabunuh urang wala yasihu tasah amanu asirin ngamankeun kafir anu tertawan liman huwa mahum jelema nu asir babarengan jeung manehanana aya di tengah-tengah urang nyana teh musuh urang nyana teh merangan urang kemudian urang perang jeung manehanana ela tertawan kuari ngahiji jeung urang diantepkeun atuh acak-acakan urang sikat habis beak ya Allah cara bahasa ngamankeunana teh aya bahasa-bahasa khusus
model urang cara ijab qabul teh qabil tuh tarima meuli tarima ngajual eta ngaranna bahasa ijab qabul dina nikahkeun teh aya bahasa ijab qabul dengan bahasa anu khusus teu meunang maka bahasa di luar anu geus ditangtukeun ku ulama ya sepanjang lama dongengna ieu bahasa urang we bahasa pengamananna wa yasihu bikulli labdin yufidu maqsudan sah bahasa ngamankeun ngaijabkeun ngamankeun make bahasa nu mere harti mere pedah kana maksud ngamankeun ajartuka soreh bahasa soreh guys kaula nyalametkeun ka anjeun tuh aman suka guys ulang amankeun ka anjeun siapa yang diamankeun tuh siapa yang disalametkeun atawa la tafsa ulasin mana ulasin aya kaula ulasin eta bahasa pengamanan ngaranna atawa anta ala ma tuhibbu kumaha sadaekna maneh geus tenang aya kaula eta sarua bahasa pengamanan geus ulasin Ulasieun geus kumaha bae aya kaula eta ngahasa ngaranna bahasa pengamanan kun kaifa syi'ta kumaha bae maneh keur sahayu geus tenang aya kaula ya Allah eta adalah lafzin yufidu maqsudahu shariha bikin ayatin jeung bahasa kinayah ngan bahasa kinayah makan kudu niat kos dina nalak bahasa kinayah mah kieu mun ribut jeung pamajikan mabur sia bahasa kinayah eta bahasa kinayah niat nolak jadi lamun teu niat tuh balik sia ka ibah sia ribut balik sia bung aya bapak sia keneh eta bahasa kinayah lamun niat jadi lamun teu niat teu jadi beda jeung kieu tolak sia kuai niat teu niat jadi bae sae kuai niat teu niat jadi bae tuh kan pisah sia kuai niat teu niat jadi bae nah tapi lamun bahasa ini sia di mah sia eta mah mun niat jadi mun teu niat balik sia mabur sia ka eta bahasa kinayah ieu ge sarua la taqab kudu sieun maneh eta sarua la basa alaik kinayah anta aminun kinayah anta fi amani kinayah anta majari kinayah lamun jadi lamun bahasa santri mah dibere bahasa kos kitu aju nu ngadengekeun santri ustad kiai langsung paham tapi lamun teu mah santri mah saliru bahasa nu tadi sore jeung bahasa ieu atuh ngaranna ge teu mondok bodoh atuh nu kumaha geus bodoh malah sapira nu bodoh ka sorga mah ka sorga nu bodoh mah angel ka sorgana eleh ku nu pinter mah cepet sanajan ka neraka heula ya Allah ya Rabbi urusan neraka wajeng sorga lain deui eta urusan Allah subhanahu wa ta'ala eta diukur ku keyakinan aya jelema bodoh tapi yakin aya jelema pinter tapi teu yakin beda ngan jarang nu bodoh yakin jarang nu pinter ge boga yakin jarang komo nu bodoh jelema yakin mah kieu enten teu dagang ieu teu usaha dagang kumaha teu boga modal teu boga yakin ngaran saya emang teu digawe gawe kumaha geringan bae awak teu boga yakin ngaranna kiai ditanya kiai emang teu usaha henteu lah sakiana teh usaha naon dia teu bisa teu boga yakin teh kiai ge sarua kiai emang henteu bisnis wah teu bisnis teu bisa teu yakin beda jeung bahasa kieu ente emang teu digawe cadu aing kudu digawe emang ye rizki geus diatur ku Allah kudu digawe keneh bae mabur sia budak murigak bulu urang ngadengeuna ge ende sia hiji jeung sia modal kos kitu teu boga kayakinan bau aing mah pokona digawe moal tani moal segala moal yakin ka Allah beih can orang ngadenge orang kos kitu deh
Kiai geus nyai sabaraha tahun lain ngabagusan endahan ngagorengan keur ieu mah nya keur boga santri 10 20 teu dagang barang boga 100 dagang. Emang dagang naon? Dagang baju koko ka santri deui ngadagangkeunana. Ya Allah ya eta kiai goblok itu kiai tolol dina keyakinan atuh teh tolol jasa mah setengah lah. Kan teu boga keyakinan lain ngabagusan keyakinan eta kiai tadina keur mimiti nyai mah dagang nya dagang ka belah dieuna da aing dagang teh geus diatur ku Allah kitab dibacaan bae ku aing wa ma min dabatin illa fil adi illa Allah rizqa ya horeng Allah nu ngarizki mah lain dagang lain naon teh mah sabab doang eureun aing dagang eta ngaranna nambah keyakinan kiai geuring dagang ku teu rugi bae mah lain yakin teh pokos itu mah tebecus dagang kan. Beda teh bahasa kita kadang kita ku ahli yakin coba mun ditanya teh kumaha ieu budak dengan anu teu boga yakin. Ieu sarejan kiai oh teu boga yakin. Enggak tebak. Komo dagang kiai. Kuari naon ieu kegiatan? Teu boga kegiatan ini. Ngan ngaji doang di santri beres. Aya teh dapur lah serahkeun ka Allah. Bener ya kayak bandar lah capek dagang rugi malulu ya buntutna ora bagus ku buntut teh ya iya anu ngaguriwel mengkonon panjang mah ora buntut teh iya pendek mah pendek gede Masya Allah kinaya warisalatin jeung risalah tulisan make surat sarua bae sebab risalah aqwa minal kitab diatur geus ku fikih wa yushtaratu wallahu a'lam